Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Baraya channel Galura Carita. Wilujeng patepang dangu ngalangkungan channel Galura Carita. Kang Ajun saja midangkeun carita pondok anu judulna Badut karya Aan Merdeka Permana. Supados teu nyangkolong tingkana waktos wargi mangga urang sami-sami Bandungan kumaha jejer carita pondok anu judulna Badut kenging Kang Aan Merdeka Permana. Cek si Neng budak tatangga asal daek jadi badut cenah diburuhan 1,5 juta sabulana. Amang daek lah. Tapi di mana pok teh giak geus lawas eureun tina gawe ngabeca sabab beuki dieu jalan keur hancengan beca mah beuki heureut. Lain bae geus loba jalan anu teu meunang diliwatan ku beca, tapi ngabeca zaman kiwari mah geus kasaingan ku ojeg. Jaba dina ayana oge nu rek numpak beca tara menta dianteur ka tempat jauh. Bareto tapi ka tahun 1880-an mah masih keneh aya panumpang anu menta dianteurkeun ti kebon kalapa ka Binong. Sanajan ngabose beca bari awak cipruk ku kesang, tapi duitna mupul. Ayeuna mah paling jauh 0,5 kilometeran, tapi panumpang mere ongkos hayang sarua jeung angkot. Piraning ge sauteun atuh meni hayang 5.000 mang. Kana angkot mah paling 1.000 cenah. Ya saya atuh kana angkot bae. Tembal teh har pan jalan nu ieu mah teu kaliwatan ku angkot. Cik calon panumpang atuh ari caket mah mapah we Neng. Cekeng teh bari neuteup manehna. Memang rek leumpang ngan kenge ngadaguan ieu saeutik. Tembal awewe kira umur 40 tahunan teh. Kituna teh bari kutuk gendeng cenah mani teu sosial pisan. Sok atuh Neng naik. Yah 3.000. Cenah sanggeus turun tapi ditolak. Bios Neng da caket ieu. Tembal teh. Da ari keukeuh kudu 5.000 mah atuh cenah mahal. Sumuhun kitu margina teu disuhunkeun bayaran teh da caket ieu Neng. Ieu obrolan lamun katohian ku pamajikan pasti bakal ngambek. Boa disalahartikeun meureun cenah manik ku babarenjen abong ka awewe geulis kolu digratiskeun. Padahal mah ngagratiskeun teh kusabab nyeri hate we menta 5.000 manehna nawar 2.500. Padahal dina jual beli tanaga cek pamikir gumantung situasi. Tengah poe ereng-erengan atawa keur hujan angin dordar gelap ongkos bakal beda. Harita oge basa gering tengah peuting datang ka dokter jaga tarifna beda jeung lamun manehna muka praktek pas sore. Nya sanajan sakadar tukang beca, nya hayang we boga aturan jiga dokter mah. Eta kajadian kira 10 tahun ka tukang, ayeuna umur geus 70 tahun, geus teu kuat ngabose. Adang marik muatan 5.000-eun, meulikeun ubar oge. Sakapeung mah kudu meuli cikopi 3.000 amrin. Nu matak ayeuna basa si Neng nyebut aya lapangan gawe jadi badut tur dibayar 1,5 juta sabulan teh nya daek we. Buru-buru datang ka alun-alun Bandung, nepungan bandar badut. Tapi nu ditepungan kalah ngahuleng. Nah